Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjajar sareng para pamiluan anu kusimkuring dihormat, puji sinaran syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran hidayah sareng inayahna. Urang sadaya tiasa patepang karai dina ieu tempat kalawan dina kayaan sehat walafiat. Shalawat sinaran salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargana, para sahabatna, sareng urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranna. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wasta abdi windia, simkuring di dieu salaku panunggu catur. Tehilap ngahaturkeun kawunuhan ka para pangjajar sareng para pamiluan sadaya anu tiasa keur hadir dina ieu acara kanggo ngadiskusikeun ngeunaan protokol kesehatan dina transportasi umum. Supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka wae ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin anu kusimkuring dihormat, sarta acan nincak kana acarana, simkuring sijanepangkeun para pangjajar anu bade ngaduikeun ka mandangna. Pangjajar nu kahiji nyaeta Aya Yasmin Siti Nurhaliza anu asalna ti Majalengka. Boborna kaping 20 Desember 2003. Wilujeng enjing Yasmin, hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjajar nu kadua nyaeta Aya Amelia Zain Wahyudin anu asalna ti Lembang. Boborna kaping 10 Agustus 2003. Wilujeng enjing Amel, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih nileman kana jajar anu bade dibahas, hayu urang gegepkeun ka mandang ti para pangjajar. Sumangga ka sadayek Yasmin kanggo ngadugikeun ka mandangna. Hatur nuhun ka sadayek Yasmin anu atos ngadugikeun ka mandangna. Cindeukna mah upami urang bade angkat-angkatan ngagunakeun transportasi umum teh udah tetep nerepkeun protokol kesehatan anu atos dianjurkeun ku pamarentah. Urang teh kudu make masker, nggunakeun hand sanitizer, ataupun ngumbah pandangan heula, teras kudu ngajaga kabersihan. Hayu wae urang lajengkeun ieu sawala. Anu salajengna nyaeta ka sadayek Amel dihaturanan kanggo ngadugikeun ka mandangna. Sadayek sadayana tah kitu geuning pedaganti sadayek Amel teh. Saur anjeunna nggunakeun masker sareng ngajaga kabersihan teh kacida pentingna. Tapi kudu dibarengan ku ngajaga jarak sakeun sanes minimal 1 meter. Atanapi sok disebat oge social distancing. Kituna oge ka transportasi umum teh kudu dibates jumlah panumpangna. Kumargi waktos anu sakedik bilih diantawis di antara sadayek aya anu bade ngadugikeun patarosanana atanapi pidanganana mangga dihaturanan. Dina ngadugikeun patarosanana kedah ngacungkeun pandangan teras nyebutkeun namina sarta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Aulia anu atos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung ngeunaan kawijakan pamarentah dina jumlah pembatasan panumpang transportasi umum. Sumangga ka sadayek Yasmin kanggo ngawalerep patarosanana. Hatur nuhun ka sadayek Yasmin anu atos ngawalerep patarosan ti Aulia. Anu isina nyaeta pamarentah teh tos ngarobah kawijakan anu tadina jumlah maksimalna teh 50% jadi naek 70%. Ieu teh tos dipertimbangkeun ku ningali kaayaan COVID-19. Hatur nuhun ka para pangjajar sareng para pamiluan sadaya. Dina sawala ieu tiasa dicendekeun yen pentingna protokol kesehatan dina transportasi umum. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan-cariosan simkuring anu kirang merenah. Kanggo nutup ieu acara, sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.